matak taku sabab neangan pantokna oge hese supaya orang digampangkan eueuh deui sing daek deket jeung ulama, deket jeung agama, sing daek ngamakmurkeun ngaos nya ngaos halus dina kameranya biar orang siga setempel kuwu tak kitu sok aja timimiti urang dina jero beuteung nepi ka karasa beuteung mah urang nepi ka dijuruinnya nepi ka lahirna nepi ka dicukuranana nepi ka dibere ngaranna nepi ka diekahanana nepi ka bisa ngoronangna nepi ka bisa lempangna nepi ka bisa ngajina nepi ka pamudana nepi ka rekawina nepi ka geus rekawina geus kawina geus boga budak geus kolot nepi ka urang geus elok bangkok cik butuh teku ajengan butuh gitu lah betul apa betul ibu sok Gordina jero beuteung kan nya. Ya mah di abdi pangarsa sami di DG 4 bulanan. Cik inget ka saha ka ajengan nya. Dongkap ka bumina assalamualaikum Pak Mama. Alhamdulillah abdi teh tos dipercanten 4 sasi. Tos usik-usikan. Saurupun lanceuk teh di toong teh tos tiasa ngongos sapatu bola. Sejak 4 sasihan abdi teh dihaturanan mama ajengan linggih ka bumi. Sakantenan hoyong ziad pangdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji rawuh syukur kadat murbehing alam, yakni Allah azza wa jalla, nu parantos maparin sukrining nikmatna ka urang sadayana, terutami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat panjang yuswa, nikmat sempat, nikmat semangat, nikmat aman, nikmat nyaman tur, nikmat merdeka.
Sehingga alhamdulillah dina ieu wengi anu mulia nu dimuliakeun ku nu maha mulia dina makom anu suci nu disucikeun ku nu maha suci bari nyandak tekad niat cita-cita nu agung nu diagungkeun ku nu maha agung. Urang sadayana tiasa hadir-hadir lain sembarang hadir, tiasa ngariung-ngariung lain sembarang ngariung, tiasa kumpul lain sembarang kumpul, cekolot mah hadirna lain tamasabal, hadirna lain ubar cangkel, tapi hadirna hayang wedel, hayang kandel, hayang mundel, keimanan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Matak simkuring yakin urang ngalet ngengkei ngabandalet ngemat nyatang pina ngabring ti bumina masing-masing. Cekolot mah poek kunang damaro hujan kunang itek jauh di jugjug anggang di teang temelang kulesang tesieun ku poek ece tesieun ku poek sanajan kudu gogorobasan, sanajan kudu kukurusukan, tapi ku sabab urang hayang jadi hamba Allah nu deket jeung Allah, maka urang nyaketan tempat nu dipika cinta, dipika ridho ku Allah, patamanan surga nu aya di dunya nyaeta naon ceceacek eteh bunda mih mo akang amang wa alo nyaeta majelis pangaosan ancana caya yo pangaosan ancana diecin pangaosan ancana cayuyun pangaosan. Alhamdulillah sabab da katerangan jelas malah ieu hadis teh nepi ka sok dinadomkeun bahkan sok dijieun sisiliran. Yen pagawean nu matak ngajadikeun caang padang digempilkeun jalan kasawarga teh teu aya deui naon bunda pangaosan. Geuning sok dinadomkeun ku urang sadayana kumaha? Ka mana jalan ka Jogja ka ditu ka paling wetan kamana jalan ka surga kaditu ka pangaosan tolok tok 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 cering tuh ka pangaosan sadengkeun ece dah hayang lebet ka sawarga teh atuh hese iga gabah wae hese. Ulah-ulah asupna neangan pantona oge hese. Matak taku sabab neangan pantona oge hese supaya urang digampangkeun eueuh deui sing daek deket jeung ulama, deket jeung agama, sing daek ngamakmurkeun pangaosan. Ngaran aos nya ce ngaos halus dina kameranya biar orang siga setempel ku tak gitu nya leres teh hese yang lebat ka surga hese nepi ka geuning ceuk Arman Maulana ge kumaha pintu surga di mana engkau berada bagaimana caranya kita memasukinya. Moga-moga kita sampai, semoga cinta tercapai untuk mendapatkan izin. Tuhnya untuk mendapatkan izin hese aja. Matak mugia nangtungnya kan tukang kameramen meh aya gawena. Jadi untuk masuk surga itu tidak mudah, tetapi ketika kita taat, tunduk, patuh, diantaranya mencintai resep ruang riung di majelis ilmu, di masjid, di majelis pengawasan, maka orang bakal kenging berkah anu luar biasa. Alhamdulillah. Salawat miwah salam naik sumangga urang sami-sami haturkeun
kajungjunan urang sadayana habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi tehilap ka kulawargina ka para sahabatna ka tabi'in ka ulama al mutaqaddimin ulama al mutaakhirin oge ulah hilap ceceacek eteh bunda mau akang mangwa alonya naon ulah sok poho kana purwadaksi da urang teu ece bisa rarakaatan salat bisa jampe wudu bisa jampe adus bisa apa rukun iman bisa apa rukun Islam nepi ka apal batal haram ecenya nepi ka apal mana nu menang mana nu teu menang teu ujug-ujug ece teu ujug-ujug sabab pancek katerangan oge para ulama para kiai sok ngajelaskeun yen ketika kita dijuruin oleh orang tua kita dihejenin dan digebrolin ke alam dunia teh urang teh teu nyahona naon laras ece teu aya jalma nu bal ka alam dunia langsung pintar katalar sapinah katalar tijan katalar jurmiyah sok bawa ka kitu lah sabab abi mah biasana sok hayang haruna kitu eta kitu nya gitu nepi ka di Kuningan urang ngagebros ya cenah tuluy di Lembang Bandung mah cai bararahe mah tah teuing insyaallah di dieu mah meureun sarua wae tah ibu sadayana hormateun sim kuring pamiku urang dilenyepannya manusia lahir itu secara umumnya teu nyahona naon betul apa betul sanajan ayeuna manehanana calon jago ngitung teu aya nu lahir geus mabawa laptop teu aya tawa kana calon insinyur dina cepilna teh geus nyelap patlot ecep patlot tidak tahu apa-apa cerikna sarwanya tuh hayang dahar cerik hayang enem cerik lamun ngompol cerik katirisan cerik kapanasan cerik gawena cerik jeung cerik oi cerik jeung cerik sabab belum bisa mewadul betul betul teu aya nu tiasa naon teu sugan kena calon naon kori gitunya cerik na geus halimpu nya atau kena calon artis teu aya nu ngajadikeun urang sadayana paham nu ngajadikeun urang sadayana apal teh ku sabab aya nu ngawurukan betul apa betul para kiai para ulama para ajengan tokoh masyarakat yang senantiasa ngapi ngajari ngatik ngadidik urang sadayana matak cekolot kahade urang ulah poho kana purwadaksi urang senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada mereka yang sangat besar jasanya sehingga urang bisa ngalaksanakeun ibadah bisa maca Quran bahkan ayeuna nepi ka bisa jeung maknana malah bisa jeung ngamalkeunana bisa nikmat salat bisa laksanakeun salat gegerakanana rarakaatana ku sabab jasa aranjeunna matak ece dina ieu waktos urang ge ulah hilap urang doakeun aranjeunna guru-guru urang sadayana kiai urang sadayana tokoh agama tokoh masyarakat nu aya di ieu wewengkon nu anjeunna tos ngantungkeun alam dunya na yakin anjeunna jalmi nu mulya di sisi Allah Subhanahu wa taala ku kesolehan ku ilmunya tapi urang sadayana hoyong nambihan berkah kanggo aranjeunna urang doakeun aranjeunna sing tambih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, ulah petot-petot urang doakeun para kiai, para ulama, para ajengan, toga, tokoh agama, Thomas, tokoh masyarakat gitu loh nya. Anu sadidinten tos bajoang cecenya ngatik ngatik ngadidik ngapi ngajaring urang sadayana 24 jam nyaaheun ka urang dedeheun ka urang malah dina setiap salatna dina setiap doana nalika di pangaosanana teh disuhunkeun ge cece urang teh didaroakeun didaroakeun nya sok abdi suka mendenge di pengajian da mani imut eta mani imutnya luman ajengan atau tokoh pengawasan mendoa henteu saukur nu request henteu sadayana Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha didoakeun kabeh cek kokoynya centin didoakeun. Aduh, urang sadayana didoakeun malah satu acan pangaosan teh mani kuat ka ditataban anu keur usahana sing lalancarnya sanajan nu usahana geus sugan nga-WA kada ajengan abdi doakeun didoakeun nya. Betul apa betul? Nu keur tanina didoakeun, nu keur sakolana didoakeun, nu keur keureusesna didoakeun, nu keur masantrenna didoakeun. Nu masih kena ijo tomat ikatan jomblo terhormat atanapi ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut-imutnya anu ngaku dirina jojoba jomblo bahagia didoakan gua jangan sing darareet jodokna. Betul apa betul? Nurek rumah tanggana sing aya dina kabarokahan nuges rumah tanggana sakinah mawadah warohmah sareudeg saigel sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak repok apa didoakeun sadayana ditatapan nuker kalasap ikhtiarna sing lancar langit nu di langit cenah rezekina dilungsurkeun nu di bumi dikeluarkeun nu tebih dicaketkeun nu hese digampangkeun nu poek digampang dicaangkeun didoakeun komplit luar biasa aranjeuna ya Allah rekes keur kasalamatan urang sadayana keur kabarokahan urang sadayana tara diliwatan nu kakandungan nu hoyong kakandungan didoakeun nu keur kakandungan sing aya dina kasalamatan salamat nu ngandung salamat nu dikandung ketika ngalahirkeun sing salamat nu ngalahirkeun jeung nu dilahirkeun matak ya Allah ya Karim urang teh ulah sok poho kana purwadaksi aranjeuna urang doakeun mugi sing ditambih-tambih perjuanganana teh kasobaranana amin ya rabbal ketawakalanana kanggo ngadidik ngapi ngajaring ya Allah dah jadi ulama jadi kiai jadi tokoh agama jadi kuwu jadi RT jadi RW kalau resan Pak Kuwu abdi pengurus asosiasi RT RW sakota Tasikmalaya ngarasakeun sanajan abdi mah gawena bagian ngadoa nya geuning ya Allah nya jadi para pamimpin teh tokoh agama tokoh masyarakat teh capek ya Allah gampang waktu nasare masih kena kudu mikiran umat waktu na istirahat masih kena dibutuhkan ku umat waktunya harus mah bertemu dan apa itu menggelehe bersama pamajikannya HP masih berdering hujan menggebret dia mengiclik ya sampai apa itu terbulusi kabulusan nguruskan masyarakat betul apa betul ya nulah ngalahirkeun nelpon ka Paku abdi peryogi moasbil pun bojo tos pembukaan opa banyak abdi badan dicanakan roda mah tuh kan betul apa betul ya Allah mata tangtos urang sakedahna senantiasa mendoakan mereka semoga tetap sabar dalam berjuang komode yang harapan jalma-jalma nu model urang nu tasaeutik pagaweanana teh ngan teu kaango we jeung teu kaango ngan salah jeung salah wae nya lobana tadi araromongkeun meuni papanyang-panyang betul apa betul
Padahal cek kabayang ku abdi lamun di dieu teu aya ulama, di dieu teu aya umaro, mau bagaimana kita hidup ini? Sedangkan yakin kita hidup di dunia ini tidak mungkin tanpa mereka, tanpa mereka. Sok timimiti urang dina jero beteung nepi ka karasa beteung ma urang nepi ka dijuruinnya, nepi ka lahirna, nepi ka dicukuranana, nepi ka dibere ngaranna, nepi ka diekahanana, nepi ka bisa ngoronangna, nepi ka bisa lempangna, nepi ka bisa ngajina, nepi ka pamudana, nepi ka rekawina, nepi ka geus rekawina, geus kawina, geus boga budak, geus kolot, nepi ka urang geus elok bangkok. Cik butuh teku ajengan, butuh gitulah. Butuh. Betul apa betul Ibu? Sok gerdina jero beteung kan nya. Ya mah di abdi pangarsa sami di DG 4 bulanan. Cik inget ka saha? Ka ajengannya. Dongkap ka bumina, assalamualaikum Pak Mama. Alhamdulillah abdi teh tos dipercanten 4 sasi. Tos usik-usikan. Saurupun lancet teh di toong teh tos tiasa ngongos sapatu bola. Sejak 4 sasihan abdi teh dihaturanan mama ajengan linggih ka bumi. Sakantenan hoyong ziad pangdoa. Da abdi teh bade mayuna nu disebatkeun ngalahirkeun teh cek nini abdi mangajuru perjuangan antara hidup dan mati pidoana supaya abdi dipapadin kesemangatan keselamatan kiridig nu hadir nu ngadoakeun saha ajengan. Betul apa betul? Betul apa betul? Begitu waktuna menjuru aja karasa beteungnya. Wah kan apa melahirkan pertama mah gelisah sararea aja. Basa bojo abdi geneng Reni Rahayu budakna pangkusnya cai. Wah karasa beteung nu kahiji mah panik sadayana nya. Keur mah cucu pertama akina panik, ninina panik, pun bojo mah komo walah mending geus eleke-sekeng nya. Bawa ka bidan anger aja sanajan bidan sudah 2 meriung tetap kan cek bidan teh padahal abdi teh nya saeutik-eutikeun mah pernah dikobong anger tah us meh regreg uus meh regreg pamajikan datang jong ka guru pamajikan didinya minta doana supaya dilancarkeun tuh kerasa beteung we abdi dititah lumpat padahal abdi da doa rek dahar-dahar wae mah katalar. Ini ka akang Kang ya naon euy alhamdulillah pun bojo tos karaos leweh tawing buk jabrig suku jebra ge bari ngadarek da geuning aja salah rampa majikan nahan napas milu nahan napas majikan panona ngaburileng abdi ge petet dipaksa diburileng-burilengkeun majikan ngaheujeun abdi ge milu tah cek akang teh bawa jeung cai doaan geuning aja. Ruas, sarua urang oge ruas. Bawa da pede aja geuningnya di doaan ku guru mah aja punten mama punten bisa. Amoal mah sakali-kali deh bisi doa ka mama. Tah ibu dicanak ku abi teh cai teh nya ka mana ka mama ajengan. Ka mama ajengan ti mama ajengan ka bojo. Cek ajengan teh bikeun ka mitoha oge ka inung ente. Baca bismillah usap geusina diinum sawareh usapkeun kana beungeutna sawareh jeung kana buukna tuluy usapkeun kana beuteungna tas sesana mah sebrotkeun aku saha ajengan tas disebrotkeun tuh cenah ku ajengan malah begitu beres ngalahirkeun malah sateu acan ngalahirkeun abdi badami sareng pun bojo padahal pun bojo pernah masantren abdi ge pernah masantren anger ngalap barokah nami mah kasaha dongkapna ka ajengan. Pangarsa mama ajengan abdi teh hayang nyumunkeun nami kinten-kinten upami pamegat kedah naon namina upami kedah istri naon namina pan maneh ge bisa teu pede teu daya-daya abdi mah cenah nya da ternyata kan butuh ku ajengan betul kan aya babaturan abdi cenah nu nekat nyieun ngaran sorangan tanpa konsultasi ka ajengan siga alus ngaran teh naon Siti Nur Pai ari Siti awewe ari Nur cahaya ari Pai cilok manya awewe cahaya cilok atuh
tanya lahir di Numudun nurugdug geurana tanya. Betul orang teh nami ti kiai diajarkan orang hayang ngadanan ngaikomahan diurukan ku kiai termasuk aya ekahnya nu menyembelihna nu mingpina nu disuhunkeun sarana kumaha masak sareng sajabina ka kiai. Budak urang hoyong sakola diajar ngaos teu mimiti ngejah cenah baesin meh jr bis mim alif lam elam tas jijer milam jabar laha jrhi bismillahi alif lam ro tas dijabar ar ma jabaroh mim jabar ma nun jr mi arrahmani arrohimi kaditu cenah diajengan. Betul apa betul? Diajar ngejah, diajar narabas, diajar maca Quran, nepi ka gedena rumah tangga nu nganterkeun kiai, nu nyerenkeun kiai di ditu oge sarua nu nampak kiai, nu ngadoakeun kiai, malah saking ku hayang regreg nu jadi saksi ge di antawisna ku kiai. Luar biasa. Berarti orang butuh ku kiai, ku ajengan, ku tokoh masyarakat. Malah ece nya di abdi we kamari keur usum copin 18 ini ece nya ngan salaki urang teh bisa ka mana-mana ece aya we cicing di imah kurulang kuriling ka kamar ka dapur ka kamar kana boboko bari kejona eueuh deui ya Allah ece nya hiji mangsa eta suami teh meureun kesal ka walungan ece ingin mengusap meureunnya. Padahal di walungan marada sepi teu loba teuing jelema aca di maskernya jaba cicing we di sisi walungan bari jang jawokanana tadi baca geuning aki kule nini kule kule soteh kulekeun surudut Antawijaya didudut bari dibawa cong kiriwi wah ieu mah dicaratet curiga ieu mah cong kiriwi ternyata aca geus sajam we nu nyangut geus 2 jam we nu nyangut geus 2 jam setengah we nu nyangut akhirna pusing aja diteuleman ahingan teh nyangut bedul di malasker laukna oge ece nya frustasi ece hanyat kaluhur jabar rudet jabar kabulusan jabar lieur meureun sirahnya ku masalah ekonomi ku masalah hirup ternyata ece ya Allah nepi ke teh ka tengah sawah pas tengah-tengah sawah garing kasurupan ece walah ece panon malik buuk sakieu ece nya wah riweuh we beukeulah buuk pajelit cenah pokona mah ece kasurupan wala abrag-abragan ka imah neungar panto dapur pamajikanana keur aya di dapur sok ngadeg-deg ditanya teh Kang aya naon cenah ece reuwas ta pamajikan ece malah salaki luncat karena deket hawu aja kurah korehnya karan lembu aja ya Allah rewas pamajikan anak eta salaki ngahuap-huapkeun tai ucing garing aja mulai beki rewas ternyata teu cukup ku kitu salaki ngajeuang jojodog geus calana prek ngahuapkeun jojodog cik ka mana lumpatna si ece ka ajengan mama tulungan pun lancek pada ngahuapkeun jojodo. Punten ajengan abdi mah ka mana we ngobrol mah nya. Tuh dongkap kiai mah ya Allah cukup diteuteuh. Nya dipura teh langsung mama ajengan da mang cager leres aja. Termasuk nalika di bumi sepuh urang baraya urang geus keur cekolot mah punten geus kaligaraan geus elok bangkong. Cik aja nu dipanggil saha sanajan boga budak boga bedil aja nya teh suganjang ka dieu daguan malaikat urang ditembak we henteu nya sanajan budak urang hakim jaksa pengacara anger bab eta mah ya Allah urang teh bisa leupas ti ulama regreg ningali aya ulama digigireun di sekitar urang ngabingbing sepuh urang jeung urang aja nya ngaharewasan kana cepilna Aceh ulah ngaduangkeun teu puguh ka uing nya. Nya Aceh regreg nya tuh alhamdulillah. Mata Aceh aya pesen ti abdi bisi caroge nya sesah digugahkeun subuh. Aya resep nu gampil ayeuna.
haroskeun kana cepilna ieu teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah cengkat teh goblok geus diciwit teh udang wae di kitu mah reuasan disangkana meureun urang keur ditakonan aja nya tah kitu ibu sadayana jadi muangga dina ieu waktos urang senantiasa sasarangan siat rocong semangat kamu guru-guru urang sadayana sepuh urang sadayana tokoh masyarakat tokoh agama ustad-ustadzah sadayana mugi aranjeunna sapapanjangna istiqomah ikhlas ngabimbing urang sadayana da urang mah bimbingeun terus ibunya urang mah jalmi wangkelan jalmi kieu ulah-ulah teh diingetan ulah-ulah teh dipapatahan oge hese ya Allah betul apa betul sok Gusti nu Maha Agung tadi abdi di Muslimat NU dugi ka nyarios kieu baheula mah masyarakat masih keneh saalit betul masjid oge teu megah siga ayeuna madrasah ge teu megah siga ayeuna malah bangku paranti diajar ge geuning cukup we panjang tapi tingali zaman baheula madrasah pasadek-sadek leres nepi ka bangku teh kulimaan abdi ge usik saeutik si osih rag-rag nya usik ka kenca Samsudin ngajengkang nya nulis teh menu kuat ka hese Usman sia teh ulah mayakeun nuliskeun nepi ka kieu tuh baheula mah pasadak betul apa betul ya Allah saking ku pasadak-sadakna da nya jaba geuning madrasah dina kaayaan geus teu alus geuningnya bilikna ge mending geus ting haralo bacanya lamun keur talaran teh da bureun budak loba ngageder hampir eta naon pulas teh nya naon apu buruluk da nya begitu maca wujud kidang bako muhola patul hawadisi ulah bukat kamuruluk saking kuloba jelema baheula mah alhamdulillah pasadak-pasadaknya masjidnya kitu keneh ya Allah baheula mah pinuh sanajan masjidna alit sanajan musolana alit sanajan langgarna alit komo geuning zaman baheula mah nu make palupuh saking ku pinuh-pinuhna loba sepuh nu calik di pangker teu kabagean samak jabapan baheula mah ari salat teh geuning kolonna teh sok diporosotkeun diteneun dina bedug dan nu dipangker mah meuni kuat kararamisak saking ku husuk tahiyat at-tahiyat ai sugan teh husuk cek incuna teh abah mah makom teh geus mulia salat teh tiasa nangis incah kehed palangkakan aing kacapit cenah nya saking ku pinuh-pinuhna mushola malah teh saeutik cenah tajuk nu runtuh dianggo ibadah betul apa betul tajuk Mang Idan di abdi ge pernah runtuh nu deket balong Haji Fatimah geuning tanu belah dina teh nu ceueutik nu kawin ka Mang Makmun budakna teh memet wawah geuning runtuh saking kuloba nu ngeusianana padahal yakin baheula mah jalmi masih keneh saalit teu saseueur ayeuna berarti tantangan menjadi ulama tantangan menjadi tokoh masyarakat itu tidak mudah sok ayeuna tingali ibu jalmi beuki seueur masyarakat beuki pateep-teep nu geus boga anak nu geus boga incu lemur ge seueur sensus teh walah loba bisa jadi 3 lipat 4 lipat mang lipat-lipat ti zaman urang keur leutik masjid mararewah madrasah mararewah lampuna walawaang cararaang buri cakaburinong ngai nya masjid fasilitasna nikmat indah tapi coba zaman kiwari masjid megah jalemana seueur tapi nu init hese ya Allah hese abdi mah di ditu ya mah duka di dieu mah da kakara peuting ieu hese neangan masjid ulah-ulah subuh maghrib oge nepi ka pinuh teh hese laras ibu baheula mah ya Allah dur asar teh barudak teh disagadengeun salat nyebut rek ulin teh geus ngabring marawa keresek ngarinihan dalamun kaburitan teh bakal diupang tukangna nya digesok disiniran ku si Apong Rodiahnya
Tak cenah anak Mang Omon sok kaburangan we ka abdi kitu cenah. Baheula mah ya Allah kaburangan teh geus aca sedih. Pang tukangna malah subuh ngaji kaburangan teh celin teu ngaji ceurik dianterkeun ku si emak. Abdi ge ditungtun ku cek Rodia, cek kumaha abdi nya. Cek Mang Omon teh hudangkeun si Usman kaburangan dia dianterkeun da ceurik. Mang Musli hampura abdi kaburangan. Bari teh disebut kaburangan teh ngaji candi mimitian. Coba zaman kiwari ya Allah, pantas perjuangan para ulama, para kiai, tokoh masyarakat itu tidak mudah dengan fasilitas yang serba hebat, dengan bangunan yang serba mentereng, jalan di tembok, jalan cararang ayeuna mah lampuna. Tapi nu ngaji teh hefe, sararapi nya. Kadang-kadang tihang 12, jalemana mah genepan. Matak tihang teh milu ruku sujud. Matak pantes gini enak dina medsos keramenya eling umat eling titah berjamaah kalah sare di imam titah maca Quran kalah kaweaan titah solawatan kalah katiktokan di masjid mah keur ngaji da mah hayu di imah entah apa yang merasuki punten ajengannya dan nyontokeun ieu mah ajengan keur mah abdi mah memang rada genyal ajengannya ampura pisan ini bukti. Maka kita selalu berdoa dan berjuang bersama-sama Ibu untuk memberikan semangat, memberikan doa, oge ngadukung sok barudak-barudak urang sadayana sing deket ka masjid, sing deket ka madrasah, da yakin para kiai ge bingah, tokoh masyarakat bingah ketika bangunanana aya, ketika bangunanana mentereng, menang anjeunna berjuang jeung urang sadayana, pangeusina oge pinuh. Alhamdulillah. Seperti diwangi ya aku regreg bahagia ya. Ketika saya kesini ya, telepon juga mewadul ya. Mang cenah hampura hujan keun wae. Da hujan teh barokah cek abdi teh. Petani butuheun. Leres tukang lauk oge butuheun. Da perdagangan perekonomian ge dipengaruhi ku cuaca ku hujan teh. Sababkan hujan ageng segala rupa beki gampang, beki subur, insya Allah perekonomiannya bakal beki naik. Betul apa betul? Emut keneh tadi sareng Aagim ngaos di Masjid Agung Banyar didinya. Hujan aja hujan memang keberet poe Jumaah teh pas sore. Tampilna teh AA teh kalau tidak salah jam 2 lah. Hujan ageng ari cek abdi teh rarasan mah ngobrol teh salah-salah teuing. Begitu AA membuka pantau dan menurun dari mobilnya ya kuku cuprakan terhadap cai. Nyanak payung cek abdi teh aduh hapunten cuaca ya teh. Hujan. Aduh hapunten pisan jalan geus dekat ka becek. Kumaha saur Agim walaranana keun bae. Alhamdulillah. Da loba nu butuheun ku cai. Petani butuheun, boga balong butuheun, masyarakat oge butuheun. Leres ibu sadayana nya. Malah hujan teh kan lambang barokah. Daya tasya abdi teh ngomong deui eranya. Era tadi kita kan ya tarara itu meni asa jadi tangkorak nya. Kan ai urang mah kitu dibere panas kukulutus. Dibere hujan kukulutus sepanas teuing kukulutus tiis teuing kukulutus. Duh karek ira harepehna ieu nya. Betul apa betul? Matak abdi reus dina ieu waktos jamaah melimpah ruah untuk beribadah, padahal saur ajengan saur kolot dibere hujan mah teh sok loba gogodana. Naon di antawisna 3B cenah. Hiji gogodana hujan teh rek ngaji teh sok naon be nu kahiji teh becek. Laras aja. Rek ngaji teh kasalakina teh akang lain teu hayang ngaji teh udah jalanna becek. Ieu senang neneng mangkaning loba mutean bisi morolok. Bisi ti sereule kamari oge abdi ngadenge ceobi teh. Istinina Mang Ajum nya. Kekeh ngaji kan di tongo bumina ti sereule Bapak. Pas teh ti soroloknya ece sodot gudubrag solenat teh ece. Da cenah cengkate bujurna leungit saparapat wadul eta mah.
jalama mumulang ngaji. Sok aya nu nyebutkeun baseuh nya. Becek nu kaduan baseuh. Aya istri oce geus dangdan. Ditiung oce meuni make geuning naon jarum pentul ge aya 8 mah oce nya. Rarangkepan malah sirahna ge dipaku 7 da bisi hiber meureun oce nya. Malah darek ngaji ece da ayeuna mah aneh di imah mah tara dangdan ari ngaji mah dangdan jeung kaulaman ece nya mun kuat ka diwedak camohok di lipstik ngadolewak disifat ngajepat di shadow moronyoy ece nya bulu panonna teh mun hese cengkat geuning ece nya malah eta teh lamun aya opak radinang teh bisa diteuneun di dieu ece nya oh rek ngaji geuning ece nya aya keneh ngan di dieu moal aya ece nya sagala dipasangkeun. Ari begitu geus kaluar ti bumi muka pantau ece hujan ngagobret da balik kanan gerak asup deui ka imah ucual ece ucual tiung dibuka jarum bentul dicabut paku digegep dibuka deui ece nya langsung make daster geuning ece nu geus 8 minggu ngagantung di WC teh geuning ece nya nu yeuna teh geuning geus dijahit ku tali rapia nya ece nya malah belah dina ge geus disambung deui ku tali rapia ece nya langsung ngagoler dinu poek geuning ya Allah leungeun monokan suku monokan sirah monokan ditanya ku salakina teh mamah geuning teu ngaji kakalah garingkuk siga kuya hujan cenah nya betul apa betul malah teh saeutik dibere hujan teh alasanna teh naon bae teh bertiris teu jadi ngaji teh. Matak alhamdulillah di dia mah abdi reueus kuat ka TF seperti ini bahkan sampai ada di rumah ku abdi katinggalina tina kaca alus siga akuariumnya saking ku cinta kana naon cinta kana pangaosan barokah betul apa betul matak cenah ibu bisi ibu papanggih jeung caroge nu rada kedua kan ari pangajian teh penting dititah ngaji kakalah nyanyi temalan. Misalnya salah kita kakalah gogoreran, hayuhnya bari ngoprek HP, cek salakina teh satu akang nyeri huntu, 2 akang nyeri dada, 3 akang nyeri iga, 1 2 3 sagala karasa. Taku ece teh ulah diantap samperkeun. 4 tong hayeuh ngajepat. 5 tah ieu sarungna 6 sok gerak ka hareup 4 5 genep nu kieu caroge tegep sok corok polona muah jag-jagranya ini mah saruana wewena kedua lalakina kedua nya lamun salaki mung ka masjid teh kakalah atoh komo musim hujan mah yes teh ka masjid awena teh kakalah ngagoda 4 ieu urang ngajepat 5 ulah ka mamana 6 mamah gerak tangkep 4 5 genep dicekeku eueup tuh nya matak salakina kakara sare jam 8 geus ditanya aku akang kunaon istighfar dicekeku eueup tuh dah batur ngaji ya kakalah sare berangkan ari hog jam 12 peuting bagian awewena koceak dengek malah leuwih tarik jembatan salakina tolong nepi karona ta jeung hansip jeung bapak kuwu dongkap nanya ibu manawi aya naon mira reuwas ngimpi kakara saumur-umur ya Allah matak bener kudu ngaji teh ujang ngimpi teh meuni ku keung mak ngimpi di luluh muning sanes leuwih keung ngimpi di rawek jurig sanes teh acan pepenak jeung jurig atau ngimpi naon ngimpi imah di kepong Bang Emok aloh ibu bapak sadayana hormateun sim kuring lang teraskeun ibu teraskeun nya siap sajam siap 2 jam siap 3 jam teu karunyangan ka urang Taibu sadayana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah tadi mau buka ibunya abdi perkenalan supados abdi langkung caket sareng urang dia hapunten abdi ieu ngadeg di payunan para sepuh tapi cek guru abdi kahade nu di luhur jeung nu dihanap mulia keneh nu dihanap mana kiai buktosna sok we cenah ari domba jeung paranti nyangkedkeun talina jangkungan mana jangkungan paranti nyangkedkeun talina patokna eueuh nya
Jadi kan abdi mah diajar jadi patok we biasanya tahap patok hapunten kasepuhan ya da aya panggung panginten abdi bade di kulong panggung karunya ada panggung teh meunang nyewanya mata hapunten abdi di luhur hapunten nu kasuhun sim kuring bade diajar dina ieu acara pengajian punten panginten abdi bade mangkeran heula wios bade maos ieu nya memang abdi nalika di pondok modern di Husnul Khotimah abdi diwuruk ku guru teater abdi kalau kamu lagi tampil di depan jamaah jangan sekali-kali membelakangi jamaah kan abdi hese nya bade maca bari kieu da hese laras nya saur guru abdi Kiai Haji Abdul Basir ti Jawa jangan sekali-kali membelakangi tapi eta kalau bermain peran meureun ari izin heula mah biosnya izin kasepuhan aku bade membaca dulu tulisan yang di belakang ya supaya aku tidak penasaran dak kieu hese teh Aceh sebentar ya, tidak akan lama ya, sebentar ya sayang, aku mau membaca dulu baik. Cek aja ngantep bala sebenarnya. Pengajian walimatul arus. Aya, nganu kieu teh ngaranna teh aya tetah aya simutan cenah. Naon eta teh ke Ismail naon eta pun. Kulan oh ya Allah tulisannya ada ruarialnya jadi Iip Ismail putra Bapak Samsul Arifin dan Ibu Titin Sutina dan Ika Nurul Mualimin putri Bapak Nana Zumbana atau Beno dan Ibu Siti Nurjana untuk Anda nah jadi MC dangdut aing bersama Ustadz Uing cenah 15 Desember 2024 macam nih rangah si iyo tiga katingali leungeun geus kieu teh lapareun minta sangu teraskeun ibu teraskeun berarti abdi teh di dieu teh dina acara Pak Kiai nya di piwarang diajar dina acara ngabekalan nu bade rumah tanggi teh ibu ini luar biasa karena biasanya abdi diundang keliling ke mana-mana wios teh naroskeun oge nya seseueur natenya ceyoyohnya hiji pamisian natos nikah wangi na seseueur nate terus oge aya anu tos nikah di pamagetna disebutkan ngunduh mantu naon cenah mah uka naon cenah mah emeh tak eta aya ngunduh aya mulung bae lah pek we kumaha cece we kumaha bunda bebas gitu loh ya tapi pada saat ini luar biasa abdi reueus acara nate kusabab abdi pameget ngabekalan deui karerencangan abdi Jang Iip Ismail margi anjeunna teh sejak cekolot mah bade tutup layar beber jangkar tutup jangkar lah eta we pokona mah cenah bade jatuh rami bade rumah tangga tah dina ieu waktos panginten ya Mas Hades bade ngamuwuruk mitutur da di Tasik abdi leuwih dikenal santri kalong diajar ngomong ibunya upami di Tasik seueur ulama leres ngan abdi mah panginten ya Allah udah kamari sore mata cek babaturan abdi mah keun bae us mun batur raginang atuh maneh bubukna cenah pami batur cau seuhangna maneh butitina lamun itu kopi maneh gagadohna insyaallah kabawa barokah mata abdi di dieu mah bade berbagi we antara lalaki jeung lalaki gitu nya pameget jeung pameget ingin berbagi sedikit pengalaman da saur sepuh ari rumah tangga mah teu aya sakolana teu aya naon teu aya kuliahanana rumah tangga mah sadayana ge diajar betul apa betul sok ibunya bade doktorandes bade S1 bade S2 bade S3 bade S4 bade S teh bade S batu bade S tiis meureun teh nya sadayana ge diajar da teu saeutik geuning sanajan rumah tanggana anyar ari nyekel kana bag-bagan agama mah rumah tanggana sakinah mawaddah warohmah tiasa sareundeuk saigel sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak repop repop tereng teng 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 wow tuh nya tapi teu saeutik kaca rumah tanggana mah geus lila budakna teh geus loba tapi rumah tanggana teh awet
racet recet siga anak bancet kata tangga ngagandengan loba piring tingkalayang isuk isuk dordar pabeberang dordar pasosore dordar peting-peting dordar cinta pun ambrololol sagalana ambrololol panonna ge nepi ka nolol ya Allah ngalopoe teh kadengena tangan keur durdar we durdar rumah tangga dordar wangi-wangi dordar persis kayak anjing dan kucing tiap bertemu ribut melulu tiap bertemu ribut melulu wah hari papanggih teh bolah sia aja nya boga piring 5 losin pepeus 7 losin nu tatangga kagebung boga lomari kekara sabulan geus diganti ku kertas laut cenah kagebung bilik nepi ka dararek lo malah pamajikan ya Allah panonna nepi ka pindah kana ceuli-ceulina kana puluh ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim mata klaresnya nu ngaran-ngaranna rumah tangga urang sadayana teh kedah aya dina deket nyekel pageuh ajaran agama. Aa ieup anu kusim kuring dipihormat nu insyaallah dina dinten enjing sejak hukum cek sepuh manya sejak ngalaksanakeun nawaitu rumah tanggi jeung Neng Ika dulurna nikah meureun ini rumah cenanya jahit pepoean cenah jadi nu ngaran-ngaranna pameget teh kan nya dina rumah tangga teh posisina teh sebagai imam sebagai pamimpin anu mana saur ajengan mamagahan ka abdi setiap pamimpin itu bakal ditanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kabeh teh pamimpin diri pamimpin ke diri urang bakal ditanya segala rupanya nu aya dina diri urang panon dipake naon irung dipake naon bae bibir beheung dada beteng palangkakan tuur kabeh bakal ditanya sabab urang teh kudu bisa mimpin diri ketika urang geus rumah tangga urang sebagai seorang suami tangtosna gaduh tanggung jawab anu ageng jeung ieup nyaeta urang bakal boga istri anu istri teh tanggung jawabna lain ngan saukur di dunya tapi parat retrat dugi ka akhirat nu bakal ngajadikeun urang bagja dunya akhirat nalika urang bisa ngabimbing ngadidikna kana jalan nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala tetapi teu saeutik salaki nu cilaka dunya akhiratna kusabab boga istri nu teu soleha nu wangkelang nu teu tumut taat ka agama teu tumut teu taat ka nu janten caroge betul apa betul komo deui saur bahasa sepuh kieu pangarsanya tah engke teh jang ieup kan urang teh bakal diistrenan bakal aya ijab kabul cenah cek sepuh mah nya teh urang teh bakal papayun-payun jeung camer aya namanya calon mertua lamun di Tasik mah disebutna teh mitoha tah ditulisna teh cenah baheula mah mitoeha dibacana mituha ceuk kolot ceuk kolot tah jang iib kata urang teh nalika diistrenan nalika ijab kabul ke aya saksi aya sepuh aya nu nyebutkeun sah cenah nya saatosna persyaratan-persyaratankeun abdi malin ek nyebutkeun kalimat dan sebagainya maka nalika urang sadayana ngalaksanakeun pertikahan berjanji syariatna di hadapan orang tuanya ijab kabul jeung bapakna disaksian ku kiai disaksian ku ulama disaksian ku nu hadir malah hate urang cenah kudu hadir tur tulus nalika nyebutkeun sah ceuk sararea saestuna cekolot mamatahan ka abdi dina wangkit harita teh jang iib mulai na pindah tanggung jawab ya bu ketika nyebutkeun sah maka tanggung jawab ibu ramatna Neng Ika pindah aya dina pundak
anjeun bager. Maka disebut na teh mitoha, mitoha, mituha. Naon cek sepuh mah mimiti tugasna hampang. Tuh cek sepuh mah odoh besi salahnya. Sabab dari orang Sunda manggening lebet ku siloka, lebet ku kirata nu luar biasa, di lebetna ngandung hikmah pelajaran nu kacida pisan berharga. Nah, sok seueurnya ya korsi cokor di sisi itu cek orang Sunda, orang Arab sarua kursiun, cek orang Sunda cokor di sisi. Da geuning ari cek orang Inggris mana acar cenanya kan di orang macer makiihnya. Betul apa betul? Tuh. Ya Allah, nu dipake cenah ku bapak-bapak geningnya anu disebutkeun calana. Cek urang Inggris naon? Cot cenanya. Cek urang Sunda manon calana dipancal salilana dah heuh nya dipakena teh ditaekan sabelah-sabelah dipancal kan calana. Dasi dina dada biar aksi. Oh, dasi mah di dieu can pernah abdi ningali nu make dasi dina keleknya. Atau wacana ece mah gaul make dasina dina palangkakan ih geuleuh nya berarti dasi. Nah termasuk mitoha mimiti tugasna hampang karena setelah ijab kabul, setelah disaksikan oleh para ulama, oleh masyarakat dan sebagainya, maka tanggung jawab urang akan menjadi imam. Bagjana, cilakana, segala rupana ada pada pundak kita, ada pada kita sebagai seorang imam yang iib. Yang iibnya Samsul Arifin, halus ngaranna Samsul Arifin malancek urang dah. Tapi busadayana mulai kan geuning ece ari keur gadis keneh mah ece nya sagala tanggung jawab teh ya dikolotna ece. Tuangna, leueutna, angoanana, kulitna, sakumaha wae, getihna satetes, ti luhur sausap rambutna, ti hanap sausap dampalna, sagala rupina tanggung jawab dunia akhiratna aida pada genggaman orang tua. Nah, geus balik karena diajar mandiri, geus rumah tangga mah aya caroge. Nah, betul betul. Mata kening cek sepuh kapungkur sok aya bahasa kieu nya ari geus rumah tangga mah nya kumaha salaki we rek diajakan yang cocopet ge nuturkeun saking kudu-kuduna. Bayangkeun ece cocopet teh leutik ece nya komo liangna mangkaning budak urang baheno narek asup kumaha istilah kolot. Matak suami itu punya tanggung jawab yang besar sebagai seorang imam anu geus siap mata ke rumah tangga geus siap bapak nampi abdi siap ngatik ngadidik ngawurukan ngajak ngarahkeun sasarengan dina raraga diajar ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Matak aa Samsul Arifin aa Iip Sam Ismail atau Kang Samsul mah bapak namanya dititah deui ocenya salah atuh lain protes Mang Samsul mana atuh abdi erek deui gitu Ustaz. Ah gitu nya. Jadi Jang Ismail hanya Jang Ismail kan kata urang teh saatosna ijab kabul teh kan nya urang teh bakal boga pamajikan sami ibu. Di dia bisi di dia mah disebutkan anak teh tolomong gitu ibunya. Jadi kata rumah tangga teh urang teh bakal boga pamajikan. Saur sepuh kan kayak ku kiai lah langkung di eueuban mah ieu mah abdi mah nyawer we dina ieu wengi mah saur sepuh urang sebagai seorang suami teh bakal boga pamajikan anu mana pamajikan teh nu kahijina pakaianeun teh ibunya makna maraban jina jimaaneun kana kandanganeun tuh urang teh boga tugasnya Jang Ismail opat diantarana hiji pakaianeun dua parabaneun nu katilu jina jimaaneun nu kaopat kana kandanganeun mata kudu siap aya kandang. Tah eta diantawisna Jang seueur-seueur deui ke ku kiai ge bakal didugikeun. Naon nu kahiji urang boga tanggung jawab mata pantes geuning keur sakola ge baheula abdi pelajaran IPS urang teh boga tanggung jawab teh kudu sandangna kudu panganna kudu papanna ari sandang teh pakaian ari pangan teh tuangeun ari papan teh nyaeta imah keur dicicingan
Sandang teh naon dina rumah tangga jang Samsul urang boga tanggung jawab. Oh jang Samsul nyampur orang jang Ismail jang Iip jang Samsul sareng jang Iip urang teh boga tanggung jawab hiji memberikan pakaian mata kahade bager aja menaknya sok pamajikan teh papantes ku urang lain ieu mah ya Allah loba nu egois ari lalaki nama hururang harerang baju bermerah kecenya calana na lepis sepatu na herang buuk make minyak seugit ya Allah ari pamajikan anak Gusti teuing meni numpang lamun dibawa ulin teh ece siga dunungan jeung pembantu maka tiung meni pis ngalawir gara ece ya hargana teh murah atuh aja dipake teh gararateul nya malah eta tiung nepi ka alih pung si ku pamajikanana sabab dipake ge teu ngareunaheun bahana jaba mata hareudang dipake naon ece dipake paranti meres parud kalapa ece nya pangmeulikeun baju nu ruksak ece nya kudu boga milik mah sok papantes dohirna oge matak cekolot mah tanggung jawab lalaki teh naon nyolehkeun jeung ngadoehkeun nya sok pamajikan teh cina diwadah anu alus keur di imah teh lain ieu mah ya Allah karunya saking keeueuh hayang diwadak nepi ka make tipung ros brand Gusti sok solehkeun pantesan pakaian dohirna ge sina make pakaian anu pantes nganu pantes-pantesna cek syariat kahade nya naon sina nutup aurat ya Allah sok sina nutup aurat nu alus mah nu asalna tara oge sanggeusna rumah tangga kurang teh wuruk didik sina diajar nutup aurat ulah ieu mah sabalikna ece abdi pernah aya nu curhat lewe hareupeun abdi keur sakola nama ece bararuni ya Allah ditiu ngagudubiah make baju ngagudubiah nah geus boga salaki anapok teh cenah salakina teresep nempon nu make gudubiah mimiti dirubah sautak saeutik nu mimitina di jilbab syar'i aya nama ece jadi di jilbab leupeut jeung di jilbab gaul nu mah ka nu mana cenah us jilbab leupeut teh jilbab leupeut meni marerecet sagala kabengket lamun lempang brek jilbab gaul angger parurut sagala tarimbul lamun lempang ngarancul loba justru salakina teh resep lamun ningali awewena purutul anapok teh cenah ditiung teh siga siraru cenah merasa bangga ketika awalnya arad irin ke mana-mana seksi cenah-cenah pat lempang tak kitu sia teh mete disangka kolot ku babaturan ayeuna dolim teh salaki nu model kitu nya aya aya curhat ka abdi lewe Mang Uus abdi kudu kumaha pakaian dohir nya aya pakaian nu kudu dipake sapapanjangna nu leuwih tibatan pakaian dohir naon cenah pakaian nu kudu napol dina diri sapapanjangna malah keur mandi ge pakaian eta mah ulah dilocotan ulah diporosot keur sare keur mandi keur di mana-mana keur di toko keur di imah keur di kabon keur gering keur jagjag keur boga duit keur teu boga duit keur katalangsara keur pasea keur akur pakaian ieu mah ulah dipicen ulah dicopot nya eta libasut taqwa pakaian katakwaan tah ujangnya jang Ismail tah kitu nya da mohon tuh jam Samsul diusulnya tah jadi mangga kanggo ku urang jeung cekolot pepeja Usman sing apal abdi teh Usman asal mah nya ngan sok di uspet eta uspet teh panggilan ti Kiai Tasik sabab uspet teh singkatan tina Usman Petet atanapi Ustad Petet margi sacabi ece cureuleuk nya cenah tah gitu ibu sadayana jadi pakaian katakwaan teh kudu apal cenah fungsi pakaian
Ari pakaian teh ibu sadayana urang apalnya eta keur nutupan aurat, betul apa betul? Keur nutupan aurat, keur nutupan aib. Malah ke ujang nyai pas kawin teh urang teh aduh, pakaian ge meuni kuat ka dirarangkenan, betul apa betul? Sok panganten mah dibandingkeun jeung pagar bagus oge pangalus keneh panganten, jeung pagar ayu mencrang keneh panganten, jeung ibu ramana nu sarua didangdanan mencrang keneh panganten. Malah panganten mah disigeran geuning euceul nya dangdana ge aduh meuli kuat ka pangling begitu keluar teh ibu-ibu teh meuni molohok alah eta si Neng Ika meuni kuat ka geulis-geulis teuing meuni kuat ka amu cuy kitu biwiri berem-berem aja wer kotok cenah ibunya tuh pakaian begitu bagus malah nepi ka pakaianna ge euca tara dipake sapopoe panganten mah sok tingali babaturan abdi mah nepi ka pakaian pangantenna buntutna gaya 5 meter mah euca nya meuni kuat ka dicarakelan malah rek datang lagi meuni kuat ka kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk berdiri dikarenakan calon mempelai perempuan akan segera hadir. Teng 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 teng. Aduh lempang na temen acanya sok dangdanana ge sateker kebak lalakina sarua bajuna alus balah nepi ka nyoren kerisnya dicarakelan leungeunna ge lain rek gelut jeung mitoha lain eta teh pakaianana oge sakitu luar biasa tah ieu teh aya wejangan aya nasehat tah pakaian dohir kitu pakaian batin mah kudu leuwih ti kitu nya Bu nyaeta nu disebatkeun libasul taqwa pakaian katakwaan tadi oge pakaian teh keur nutupan aib matak pepeujeuh geus rumah tangga dah ulah sok resep ngoar-ngoar masalah rumah tangga urang ulah sok resep ngomongkeun masalah kekurangan pasangan urang ulah sok ngabolekerkeun ngabacecerkeun ngomong di unggal tempat dengan pasangan urang teh goreng we bari nyeuseuh teh teu kabeneran boga salah kieu teh awak nama badag suara nama badag suku nama badag teh tapi hanya kalbung kai uyut aga burayut eueuh tanaga hanya kal baheula teh teu daek we kakang aep jabah kasep jabah ngabetrik jabah beungar boga pasar di Kawali boga pasar di Cikurubuk ya Allah jodoh urang masalah ulah kata ngoromong baru nyusuh teh nya apalun salakina ge di pos kamling saruanya lain nutupan ayam pamajikanana didongengkeun bari gapleh teh nya bari ngarona teh geuning oconya bari dengklang geuning dina kumis bari muril-muril tihang teh geuning oconya bae ti balik oge oce aing boga salah boga pamajikan nempo beungeut mah duh herang atuh siga artis ya Allah ngejona gigih malah lamun sare teh kerekna ngaguru aing mah teu pernah tibra malah ya Allah lamun geus hitu tayang apa bau cubit naon kang cubit teh cubluk bitu malah kamari mah jaba keur usum hujan hitutna meureun geus lina bang ecenya da eta mah nepi ka marorosot kenteng diomongan wungkul jadi nu lieur teh lain ngan saukur reungit aing oge ya Allah tambah lagi ya tambah nanaonan tadina zaman kiwari teh teu saeutik rumah tangga teh nu geus teu laksana pakaian tapi unggal poe ngabahas tentang kekurangan pasanganana betul bahkan bukan hanya obrolan ringan geus diasupkeun kana status diasupkeun kana WA grup diasupkeun kana pacebokan diobrolkeun dina TikTok basa laki teh teu bener loba ayeuna mata tesaetik media sosial yang sebetulnya bagaimana kita bisa menggunakannya ternyata menjadi fitnah yang sangat hebat sabab urang hayeuh we ngebuar-buar kekurangan pasangan kita padahal kan jalmi mah teh nu sampurna cenah nu sampurna mah rokok cenah lamun di lemur mah di warung pasti loba kakuranganana kan sok aya geuning jalmi teh salit nyariosna tapi gawena teh naekan model babaturan abdi pamajikanana Mang Ajumna urang ditu urang Sukaharja
eta mah datara kadenge omongna. Lamun abdi ulin teh ka imahna saha ngaranna teh Centin duka saha. Ih, cukup ku senyum we. Tara loba obrol ece damang. Alhamdulillah. Aya Kang Ajung aya, mangga da teteh menuju sibuk. Sakitu-kitu na ngobrol teh. Jarang komojong ngarung, komojong noroweco. Gawena mah daek. Ngan ngobrolna kirang. Aya babaturan abdi ngobrol nama wah rame capetang. Tapi lamun dititah nyangu poho wae ngasurkeun suluh teh eueunya. Tawa ngaleutikan kompor teh sabab lamun keur nyangu aya babaturanana eureun ngawadul dah. Astagfirullah, nanaon nu hangit eueuh abdi keur papasakan cenanya. Aya we. Rupa-rupa lah nya. Jalmi mah moal anu sampurna. Mata ku ayeuna pernikahan teh adalah menyatukan dua hamba Allah, dua manusia, jenis kelaminnya berbeda, latar belakangnya berbeda, kadang-kadang pendidikannya berbeda, sudut pandangnya berbeda, tetapi tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Betul apa betul? Sok da kurang-kurang mah ecenya mata loba pipaseaeun. Lamun urang teu bisa menghadapi nama salakina hayeeh boga lele teh hayang dinaon ece hayang dipais ku awena digoreng parasea ece nepi ka 3 kali puasa 3 kali lebaran dibahas gara-gara lele kurang-kurang mah aya pamajikanana yang diajar masakan can apaleun cek ninina teh supaya ngeunah cenah nyai sok samara 12 nyanak cikur genep jahe genep ece diprek-prek eta lele digodog aja diinum teh di dahar teh sayurna kan keluar sana tina ceuli salakinanya. Wah kurang-kurang mah perbedaan seperti itu juga akan menjadi rame. Tetapi ketika kita sauyunan bersama-sama saling memahami, di sini akan tercipta keindahan. Betul apa betul? Model abdi aja di bumi geus tenaroskeun oge. Keluarga abdi kalarasan ibu abdi teh tos 3 bojo teh ibunya budakna ibunya nyuruh wasun cenah budakna geus 3 da euceul eta heureuy eta teh ampuh abdi diulem digalunggung ditanya ku emak-emak yuswana teh tos aya 70-an ujang mah geus mangung ka mana-mana ari bojo geus sabaraha hiji padahal manehna nu ngamimitian nya cek abdi teh 3 mah da teu nanya-nanya nepi ka mulang padahal mah 3 teh budakna Opik, Satria jeung Paden gitu ibunya tuh di bumi abdi selerana amis budak nu 3 resep pasakan amis bojo resep pasakan amis abdi asin coba lamun abdi jelemana teu saling mengerti teu saling menutupi pasea eta teh mata lamun masak teh pisahkan cenah keur si aya mah dina wadah nu alit uyahan deui we cenah nya bisi kurang asin mah geus sisina ngamomoy uyah kan beres ibunya jadi bojo nikmat yang baru dak tuangna abdi da ditambahan deui beres mata ke rumah tangga teh harus saling menutupi ulah sok diuar-uar ka batur da curhat ka batur can puguh menang solusi nu puguh mah jadi senjata keur ngagogoreng urang betul apa betul matak cenah cekolot mah menang kabungah mah menang diomongkeun ari menang kapeurih jeung kapayet jeung kawana teureui we cenah cekolot sing jadi ubar ta eta nu kahiji pakaianeun nu kadua ibu sadayana aa nya bager saleh jang Ismail urang teu boga tanggung jawab memberikan makan dahar nya nya atuh da teu cukup ku cinta nya menyahareupeun pamajikan lapar pamajikan teh geus nyorodcod cek Ismail teh kaneng Ika teh makan bolu sambil cinukul ditoel-toel I love you full well jag-jag langsung leles angernya betul apa betul betul apa betul sok ece ku salaki ece dipang nyanyikeun lagu dangdut genep kaset lamun teu dibere dahar ripuh meureun atunya ripuh cukup ngan saukur mengatakan itu tapi ada tanggung jawab memberikan nafkah makanan yang terbaik mata tanggung jawab seorang suami mata kamari saur ajangan yang mendekati amalan jihad kan cenah anu bakal asup ka surga bigoiri hisab teh diantarana jalmi nu pupus di pangperangan jihad di jalan Allah abdi naros ka kiai kiai kan di Indonesia merdeka teu aya peperangan kumaha carana kanggo abdi yang mendekati walaupun tidak sama
adalah ente mencari nafkah bagi anak istri ente dengan cara yang benar, yang dibawanya yang halal, yang barokah. Oh, gitu ibunya. Mata kurang teh gaduh tanggung jawab mencari rezeki yang halal, yang baik. Ya, Bu. Sabab saur keterangan para kiai, masalah tuangan, masalah leuten, masalah nafkah ini sangat penting sekali, mempengaruhi kepada hal-hal yang lain. Matak abdi pantas baheula keur di Pondok Pesantren Al Munawwaroh Cidaras Desa Sukamena Kecamatan Pager Ageng. Abdi gaduh guru di antawisna guruna pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Oco Solahuddin, salah satu alumni Pondok Pesantren Cintawana, ngajarkeun ka abdi yen masalah tuangan berpengaruh kana sagalana. Us sok wae ngadoa ge Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba kadituna wa ilman nafi'a kadituna wa amalan mutaqabbala. Tuh rizki nu hade yakin ilmu nage bakal manfaat, rizki nu hade yakin amal ibadah nage bakal diterima. Hartina lamun cara neangan rizkina rizki nu teu halal, jangan harap ilmu urang bakal manfaat sabab geus kahalangan ku hal-hal nu haram. Komo deui doa nepi ka ditarima. Ya Allah. Bu, betul apa betul? Batak guru abdi pernah bercerita, beliau menceritakan tentang hadis Rasul. Bahwasannya Rasul juga pernah bercerita di depan para sahabat. Naon cerita? Nah, yang dina zaman dahulu tak ada seorang manusia, ya Allah, lamun ningali kana pangawakanana jeung pakaianana pantas lamun disebutkan jalema soleh. Sorbana ngagupyak badag jubahna ngagupyak. Malah cenah ibu lamun ngadoa teh pasehat bacaanana. Malah sok nepi ka nyuruk-curugkeun cimata panangan diangkat ka luhur, ya Rabbi, ya Rabbi. Ngadoana bener-bener make hate. Tapi tungtung hadis eta nyebutkeun fa anna yustajabu lahu, teu diijabah teu diliuk-liuk acan lamun ceuk bahasa urang nama kudu maha kawasa. Aya naon atuh? Ternyata saur guru abdi nyaritakeun eta jalma teh neangan dahareunana, neangan leuteunana, neangan keur sapopoena, ngawaregkeun anak pamajikanna termasuk keur meuli pakaianana tina jalan nu teu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ibunya, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil harami, disebutkeun kuno hal-hal nu haram. Batak ingat ya abdi baheula di papatahan ku Mamang Undang Kamaludin, salah satu tokoh Tasik, sok ngadudik sekolah agama, sekolah SD-nya ibu. Usman lamun mane mawa dahare anu teu bener nu haram ka imah, sanajan rupana apel, sanajan rupana anggur, sanajan rupana daging, sanajan rupana nu ngeunah, mane sarua jeung mawa seuneu neraka ka imah. Mane sarua jeung mawa hiji panangtang ka Allah. Ya Allah, ya abdi mawa dahareun nu haram, sing cilaka keluarga abdi, sing bedegong budak abdi, matak sakali-kali maneh ulah. Tuh ibu, jadi aa sok urang pilari rezeki nu halalan tayyiban barokah manfaat. Nu bergiji kudu ulah ieu mau ngalepoe salat kita dengan di pamajikan dengan dibere naon we, haye we dibere teh genyer deui. Lamun dahar teh blok ke jona badag ari dagingna 3 ciwit. Ndek nguna entik-entik nggingna nya ari awakna mah badag awewe teh ngan giji kurang mun ditanya teh neng hadieu teu nya sok sing nu halalan thayyiban barokah manfaat lamun sepuh mah nyebatkeun 4 sehat 5 sempurna oge sing wargeun. Betul apa betul? Tah kitu ibu punya hal yang matak cenah lamun dina rumah tangga sok salaki lamun rek ini teh rampa dadana osok aja. Wah baru dibetot osok etana ongkosna bisa loba teuing nya. Tetep arah neneng sateu acan mangka. Titip teh abdi mah teu seueur. Ka hade pilari rezeki nu halalnya sing karunya ka abdi jeung ka barudak. Sabab lamun mawa nu teu saya teh kata akibatna nya kepeja abdi mah ridho. Rek ageng, rek seueur, rek numpuk gerido abdi mah. Wilujeng nya selamat berjuang. Oh gitu. Lainnya mah pokona mah lamun balik teu mawa duit mah geus ulah mantog rek naon ka imah atuh.
maneh mama mawa teh nganu hutang we jeung seuseheun rudet aing mah matak lamun sakali-kali maneh balik teu moal naon rek dipaku 7 ku aing panto teh. Matak ya Allah eta salaki rek ini teh nya dina jandela teh ece teh gogorowokan. Mun salaki baliknya ba mawa duit baju gaya abdi teh beungah kacida ngelehkeun ageus menikah. Mun salaki henteu hasil uing ngabaeud judal jedil moal mani kajana bojil siga juri geuting gurawil cenah gara. Ari balik mawa 100 ribuan mah ya Allah. Manja manis manja grup pokoknya wacanya hoyong mamam sareng naon pada tuang heula mau ngaing era ku ajangannya tuh aja malah nepi ka salaki mawa duit loba mah aja nu boga imah loteng hayo we naik ka luhur sorodot ka handap naik deui ka luhur sorodot ka handap bari suraseuri aya naon atuh neng teh eta teh tuangeun teh ku abdi tos dihaneutkeun ari neng naon sami nuju ngahaneutkeun wah meni bebeakan ari salakina alus barang-barang mah pedikur medikur bulu kelek dicukur ecenya malah nepi ka ya Allah perawatan curhat ka Francisca nya geuning ahli kulit nu di Tasik ecenya meni sagala ditapalkeun geuning ece mandi ge mandi madu mandi susu nepi ka make minyak jalantah geuning meherang siga cucunguk ecenya coba setoranana ece leutik ya Allah bau loba we kahayang ari mere leutik sama keur eupan loba ari keur kaing saeutik mere saeutik mah ku aing ka dibelikeun kana kalender cenah ayeuna urang bere we ku aing sayur Januari cenah nya isukan pelas Februari cenah wah jadi betul-betul rumah tangga sur permasalahan matak akang urang boga tanggung jawab mencari rezeki yang halal sok ibu bere dukungan sabab ternyata abdi ngoping di perjalanan ini banyak salaki nu galider nepi ka ti kosewat di antarana ku sabab rongrongan nu jadi bojo abang uang abang sayang abang gak beruang aku tendang nu akhirna loba karena lieur nguruskeun nu di imah pembangunan jangka panjang jangka pendek jangka menengah kabeh diguguk jangka imah wacanya geus kitu mah aca poek we aca poek lah halal haram halal haram halam hese halal hese hakan cenanya karaing mati batan hirup kudu malarat leuwih hade hese sakarat eta nyarios mending ngagampilkeun adi solodok soang kaburnya loba eta teh saking ku emosi meureun hirup hese wae mata kleres ibu sadayana nya keur urang mah lain teu butuh ku rezeki tapi rezeki sing jadil cukang lantaran salamet dunya rawuh akhirat bu matak abdi sok nyarios di mana-mana di payunan media ya ge ibu di ya teh ditayangkeun ibunya aya di label TV ya teh aya di Teras Hidayah jeung hiji di teh di naon di FM gitu ibu ya teh seueur kete teh aya dina YouTube cenah aya dina YouTube bibir abdi dia aya dina YouTube cenah tah gitu jadi ibu sadayana zaman kiwari kadang-kadang seueur kan terjadi matak abdi nyarios urang mah urang ngadua butuh ku duit teh seueur cenah sadayana ge da peryogi ku artos ibunya ku duit betul nepi kamar mot ge di sadana teh duit cenah ibunya betul butuh ku dana betul anu dana teh sok babarenganana jeung awewe nu ngaranna teh biaya leres ibu butuh urang teh anu mana eta dana jeung biaya teh nikah aja boga budak 3 nu panggedena saha eko papanjangna teh ekonomi tah butuh urang ku ekonominya betul apa betul tah tuluy boga budak nu kadua ieu mah nu pangtenar-tenar naon duit kesini dong aku butuh duit nah duit tanu katilu mah ece budak awewe hiji-hijina geulis eplok channel bahenol nerkom karesep sadayana ece nu disebutkeun Rosi papanjangna teh Rosiko ibunya tah eta jadi hirup teh butuh ku rezeki ngan duit cek abdi ibunya termasuk saur almarhum Joni Iskandar duit teh kurang mah dekna sing jadi leuwih kuatna urang ngadoa betul nu kaduana sing beuki semangat dan dina usaha ina sing beuki iman ka Allah tekna sing beuki takwa ka Nu Maha Kawasa amin ya rabbal ulah duit zaman kiwari mah ece loba nu teu kuat nyekelna dekna naon ya Allah gara-gara duit
durdar jeung dulur, dordar jeung tatangga, dor silih paehan. Betul apa betul? Ningali tatangga imahna jangkung awak asa menekan. Ningali tatangga naik mobil dinas, urang naik mobil ambulan. Ningali tatangga loba duit, urang loba penyakit. Ningali tatangga ibadah haji, urang innalillahi. Tuh ibu. Tak hade ibu, duit teh ulah kakalah jadi durder, dordar nepi ka darderdor silih paehan. Nauzubillahi min. Nu kadua, una kahade ulah nepi ka udut adat uring-uringan umak amuk unggal poe gara-gara duit, lain teh butuh ku duit. Parasea we euceup parasea tuh deuleu salaki batur mah TV na ge meuni gede. Lalajo timnas oge teu awut-awut. TV urang mah tuh da leutik ya Allah ngan awut we nya. Loh bahkan nu kitu. Tuh ningali tatangga mah kulkasna ge 18 pintu. Nepi ka asup hulu sapi 64 oge Bapak. Lah nu bener nya di tempat teh cangkang roiko gambar hulu sapi dihitung aya 64. Loba jalma nu kitu nya Bu. Mata kanggo urang sadayana jang pepeje pilari rizki nu halalan thayyiban barokah manfaat. Siap, siap. Salajengna pamaji tah receh ieu nya. Naon hartasna ujang? Abdi moal jorang, moal gawir dan di sisi gawir. Jadi nu ngaran-ngaran rumah tangga teh cukup ku duit, teu cukup ku imah, teu cukup ku pangkat unggul. Anu disebutkeun jimaaneun, hartina rumah tangga itu butuh kebersamaan, butuh cinta, butuh kasih sayang, bukan hanya nafkah lahir saja, tapi butuh ku nafkah batin. Betul apa betul? Ini sahur Ica Trisnawati artis nuti Tasiknya cenah. Berkurang belanja itu soal biasa. Berkurang asmara timbul rasa curiga, cemburu buta. Tuh butuh kasih sayang. Sabab ka abdi nu ngobrol. Mang Uus lain teh ridho, Mang Uspet abdi teh boga salaki pacabakanna meni loba. Loba pacabakan nanangan ari ece geuning tadi cabak-cabak tuh kan protes. Betul apa betul Ibu? Loba ece da sok ece unggal poe dibere duit 100 juta. Dibere imah, dibere gedong jeung kunci-kuncina. Cing ulin ka luar negeri, tapi salaki datang ka imah ngan 3 menit init deui we. Cek ece teh keblog salaki teh. Abdi mah geus papa. Dianggurinnya cenah malah haling cenah bau tai orokan dari po cenah. Jadi kasih sayang itu penting. Maka dalam rumah tangga itu yang dinamakan perhatian itu sangat penting. Malah menurut psikologi cenah butuh perhatian teh. Ditaros silih taros ada waktu khusus tah ayeuna keur usum HP punya kahade ketika kita sedang berhadapan dengan suami teuneun HP teh. Ulah ieu mah salaki pamajikan sibuk we sorangan, si ibuna ningali baju jeung tiung nu alus, salakina hayeuh we keur naon keur scroll eupan anu alusnya. Jadi teuneun karena kebersamaan bercengkrama itu sangat penting. Matak abdi nepi ka nyieuna doman, alam dunya beuki rame, pangeusina beuki rese, teu lalaki teu awewe loba ka tungkul ku HP jeung tatangga hare-hare jeung dulur pak bae-bae ari masjid beuki simpe ari moal beuki rame pangajian beuki suwung inditna pak embung-embung hiburan mah dirariung hujan ge marake payung loba budak nu culangung ka guru wani nalapung matat era Bapak indung careurik batik kaduhung tajaman kiwari matak sok teuneun HP teh. Karena ternyata kebersamaan, komunikasi, saling bertatap mata, saling berpegangan tangan, mendapatkan pelukan hangatnya nopi kasilih laun eta teh amal ibadah nu gede, bahkan bakal meringankan beban hidup ini. Sanajan ayeuna mah ece geus rada hararese kitu teh ece nya. Sok padahal mah penting eta teh. Ulah mah teu kaop dipelong ku salina saya teh neuleuh wae ka aing. Geus teu bogoh saya teh ka aing balikeun aing teh ka inung bapa si aing atuh. Ajak salakina teh istighfar inung bapa mah teh geus maot lain nya. Sarua deui, teu kaop lalakina melong. Naon saya teh neuleuh wae ka aing. Ceuk salakina teh nya.
Pan rasiko geus teh heueun heuleu atuh. Tah ece eta teh salah. Sok lamun dipelong teh ece ku salaki teh kudu bungah ujannya sok pelong. Bari nyanyi lirikan matamu menarik beca. Dan senyumanmu menarik angkot gitu atau betul ibu. Perhatian itu penting. Malah cenah ibu ketika beban kita banyak, beban kita berat, capek tas ngaramet, capek tas nyese, capek tas gegeroh, capek tas nyetrika, capek tas ngurus budak. Ada cara yang paling mudah untuk memberikan efek damai, rileks, hilangnya penat. Naon? Nangkep salaki ibu sok tinggal di dina psikologina. Ternyata ketika kita nangkep salaki, tuluy salaki orang nangkep, aduh beban hidup teh hilang. Lain mah teu kada ya Allah teu kop dikekepan haling mah hareudang kokon sasangaleun gitu. Bari turun ieu teh cenah sapre teh can lunas, dicentin cokor bisi ruksak teh gedarawang. Nah, padahal ibu sadayana nya perhatian itu penting. Kebersamaan itu penting. Dah kadang-kadang urang mah ya Allah kemesraan itu ya ngan saliwat loloba nama maksakeun nya ce. Padahal tinggal mawadah warohmah itu harus diciptakan oleh kita. Rasulullah, para sahabat selalu mesra dengan pasanganna. Urang mari kumaha hadean. Aduh, meni bahasa-bahasa puisi teh meni kalaluar ayang, mai hani, mai boni nya ce. Papanggilan dia meni kuat ka bunda, ka salakina panda, begitu boga budak anak kona ibunya. Tuh, nah ini nama menegara rawa ngomong tetorojol bapakna mama sini salam sama bokap aduh bokap maksudnya tarojol pamajikan danon indungna mitaha salim sama nyokap tarojol teh uwana salim juga sama wakap cek uwana teh anjir aing ngek diwakapkeun tah jadi ibu sadayana ciptakan kebersamaan ulangan saukur baheula kerahadean kadejang sapoe dua poe komo keur hadean geuning aduh leumpang ge komo lamun dinu nanyaknya awena teh meni muranteng aku akut keinginan aku terseledat nanti aku terlabu dan suku aku terdikas niter nya cek salakina teh jangan dilepasin jangsat menapel kepada aku ya menyekel yang page nanti kalau kamu tidikes aku nanti juga terjerembab dan tergurawes cenah malah ya Allah kerahadean masuku bohak saeutik ieu ece kotor ge ku taneuh beureum ece dicaptrak ku salakina teh bohak oge duit keur jarum coklat ge dibelikeun kana obat merah diobatan malah digandong ece mangkaning lalakina sagede cingir awewena sagede pereupnya bari leumpang teh bari nanyak teh aduh awewena teh nangkod salakina bari nyanyinya walaupun Madonna cantik Marilyn Monroe juga cantik tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Aduh awe nama kieu we bacanya. Indah balik ka imah teh diubaran ditiupan mam ge dihuapan geuning ecenya mirebus make enog. Terus dihuapan meteres beuh make senok sekop geuning ecenya. Coba geus rumah tangga lila ya Allah kemesraan itu seakan-akan sudah pudar lalakina egois awewena egois. Lamun rek ini kasawah teh lalakina mah ngadolong dewe teh heula ya radius 500 meter mah geus mamawa paculnya aja awewe nama angkaribung didudukuy jaba ngais boboko jaba mawa cere dina kelek gebang aja jangan gebug dina tongong panggebugan ya Allah menisiga ninja hatori aja hog teh di jalan tas hujan aja nya galang rada leueur serela bung aja bobokon ngacong ka sawah aja eta beas rubah deui sanggup beas dirubah beas ecanya nepi ka jadi deui eta lauk ece meunang ngagoreng da harirup deui disusukan ecanya lah aing mah ka mana ke ngomong eta gogorowokannya jaba awak nyelap gerawena kan badak nyelapna susukan hese cengkatnya jaba sukuna teh tikait kana patok akang hai dagoan cenah ece ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim diantep kalah ngagorowok eta tah babadotan lo bagajam ku sia taplokeun kana bohak ulah kitu urang mah sing akurnya geuning siga hiji sepuh nu tukang ngaji ece nya hiji wangsa eta si ibu tukang ngaji teh mesra ya ibunya ningali salakina teh keur macul we geuning di sawah cangkul yang dalam uus bedegul dicakar hayam cenah ibunya oh iya uus nu ieu
da awewe na ngaji cenah cek ajengan lamun hayang barokah kudu mineng mengecuk dami salakinya bu eyang teh ka imah nyai ari salaki emak di mana keur macul emak ya Allah rek ngamalkeun menang ngaji ti ajengan cenah ibunya tuh init dirik di ka sawah we salakina teh keur ngecuk we maculnya ya Allah rame hong teh salir rarayeuna nya pan keur pinuku leutak cek awewena teh nu balik ngaji isuk-isuk akang ka dieu aya naon atuh keur gawe pokona mah ka dieu rek ibadah cenah nya digupayan sababaraha kali da meureun salakina keur macul kagok da eueuh siga dina India eta si eueuh hayang menang ganjarannya sinyang dikaluhurkeun lumpat geuning siga dina film Rano Karno jeung Ria Irawannya nu musikna teh geuning jingjing rantang jingjing rantang eusina kejo da teu anta parah eueuh dirangkul salakina ti tukang eueuh calengok teh dicium cek pamajikan sia kunaon saur ajangan cenah nyium salaki teh ibadah umroh cenah nya ku salakina teh kagok disanekelkeun cenah kana kokocoran sakalian letakan beungeut aing meh ganjaranana ibadah haji punten ajengan heureuy nya udah geus peuting ngaji serius mah moal teh nungtutan mah baralik ya tah jadi ibu sadayana sok saling pengertian malah cek ajengan mah kieu papagah ka abdi teh cenah eueuh sing mineng jeung salaki teh papelong-pelong teh sing mineng sok talamun poe Jumaah salaki teu ka mana-mana daripada sare wae ngoprek HP gupay ka dieu sakedap sok calikna kursi ari bade Jumaahan jam sabaraha biasa we jam 11 matara isuk-isuk teuing galin ajengan atuh urang ngarap barokah we ibadah urang papelong-pelong sareng abdi ti jam 8 nepi ka jam 11 sok papelong-pelong pelong seri pelong deui cek ibu teh poe Kemis poe Senin eta kumis meuni krem cenah nya halus bapak ke heula nya panon peurih si beungeut heula urang lajengkeun deui halus eta teh nya bu nu kadua cek ajengan teh kudu silih teh sering pantel panangan sing mineng patarema panangan sing mineng saling sentuh aja alus ibadah eta teh barokah matak bunga matak ibu takwih ti dieu sok caroge gugahkeun kang cek ajengan gede ganjaranna pacakal-cakal teh era atuh incu harudang keneh ieu kana hanapeun lomari jalan cekel kokoda halus eta teh lain mah teu kop dirampak saeutik sia butei oroknya dan sebagainya ulah bu termasuk cenah saur ajangan mah hayang barokah ieu panganten dengekeun sing mineng bojo nyuhunkeun dilahun ku carogena caroge ngalahun bojona eueuh sok tara sae eta teh saur ajangan mah cenah dosa urang teh bakal diringankeun ku Allah saberat awak eueuh lamun kurang berat nyuhun dulang batu opat menya ngan kahade aba-aba heula lain balik ti dieu teu ngomong teu naon awak badag salaki keur lalajo timnas eueuh luncat tina lawang panto hiber ka luhur salaki nyebutkeun gol eueuh ningang den pae harita keneh ulah atuh ari kitu-kitu teuing abdi bade ngirangan dosa dia selalajo timnasna bari ngalahun abdi gitu siga babari tapi hese-hese tetenya da abdi ge nyobaan ngalaksanakeun ajangan can sukses di mangsa kan abdi sok ngarencangan bojo teh enjing-enjing da abdi ti siang nepi ka rada wengi maka ditu ka dieu nang Rani Rahayu ta budak nama enggus eueuh nya nu kapeureupeunnan meureun nepi ka ayeuna can sadar malah ningali dina media sosialna teh keur dipoto jeung abdi eueuh meuni ngageblah nya ori pamajikan bodas aing hideung meuni siga TV eueuh nya hitam putih eta neng hei naon aya emang pengayah aya di ieu mah aduh abdi nuju nyuci piring aya naon sok wios ada saudara keterangan gede ganjaranana bade bari dilahun wios ih teu hararayang era cenah sok moal naon bae basa oge halim bisi anu usul cenah saha nu usul si RT balad RW balad jeung aya malah camat di dieu ge babaturan saha nu rek usul pugu aya cenah lamun aya cali dicalikan ku abdi teh sok anu usul maksudna nu kumaha nu usul abdi bade naroskeun amoal mal dijelaskan ya pemuda aing misi mareuli samponya jadi cenah anu usul tah matak oge segera karawin
naon atuh nu usul apa kok nama aya nu usul ya kayak aya nu naroskeun dupi ayeuna jam sabaraha. Nah gitu ibunya, jadi sak sing harmonis di rumah tangga teh harus saling terakhir bisi wengi teh sabab panganten mah pasti nunutannya bisi isukan teh reksa salaman berat penting cenanya nu terakhir teh karena kandanganeun berarti lain kudu meser kandang japati kandang ucing maksudna sok canda di mana wae tapi ciptakan baiti jannati rumahku adalah surgaku. Keun we imah nama sanajan RSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sagede sayang sirim sarena pasadak-sadak sakorna pasaleng sisi susukan sisi sepurnya tapi ka dibuka lawang pantona disada malarang cenah malah lempangnya saperak hitutna disada poek cenah cek awewena teh rifu dari pada rumah tangga dina kaayaan iman ka Allah mah diuji sabar menang nikmat syukur cek nini abdi ge sabar sadar pasti dibarengan jeung ikhtiar sok kandangan bahwa ciptakan baiti jannati rumahku surgaku saring pengertian sing yakin Ismail ya Samsul mah datos yakin ibunya sing yakin tajawajun nisa cek ajengan cek kiai cek katerangan ge mata ngadatangkeun rezeki tak karasa ku budak ieu merek ngalalakon bro salit abdi ketika can rumah tangga Pak Kiai jujur abdi mah teu boga nanaon teu batur geus boga nanaon abdi mah teu boga sepeda butut-butut acan teu boga TV butut-butut acan imah abdi mah di sisi sawah ya Allah paket imah teu cenah mun aya angin gede teh buru-buru Allahu akbar bisi runtuh aja da cek mah abdi adan sebenarnya ya Allah. Tapi begitu abdi belajar rumah tangga jeung Neng Reni Rahayu putrana Bapak Engku sareng Ibu Ii jaba anjeunna jelema cukup menangkeun abdi jelema biasa-biasa cenah sanajan lila di kobong di kobong abdi lain usaha ngaji cenah tapi begitu rumah tangga alhamdulillah jang berkah kacida rezeki digampilkeun gawe digampilkeun guru beuki nyaaheun ajengan beuki nyaaheun tokoh masyarakat beuki nyaaheun alhamdulillah boga panci boga piring boga kasur boga kompor cenah boga lomari da baheula mah keur bujangan teu sepeda acan jujur we abdi ya Allah ya Karim betul rumah tangga itu berkah nu mere pekerjaan berdatangan ya Bu sabab abdi guru ngaji cenah kumaha lamun uus nyambil siaran di radio tuh da baheula keur can kawin ka Neng Reni mah eueuh nu nitah aduh geus nitah mah datang Deni ti MDK Mang Uus cenah aya acara boleh enggak acara keagamaan sore mungkinkah Mang Uus ada kesempatan da eta bari leweh teh Neng alhamdulillah anu nitah gawe barokah doa Neng cek si Neng na teh nuhun ayah berarti tahajud urang teh sanajan kieu keneh di kuping kudu maha kawasa berkah tuh Ibu juaja nu mere rezeki teh cenah komo ketika abdi sudah mulai punya anak opik yang pertama Ibu ya Allah semakin baik mata pentas ajangan urang berjuang di jalan Allah urang sabar tuluy urang boga bojo rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sing yakin eta teh da karasa ta abdi mah jelema teu boga masantren oge barokah dipikanya we ku guru nepi ka jadi tukang sarjana na oge lain ku sabab sagala boga ngan doa cek rodiah didoakeun ku emak sing loba nu welas nu asih alhamdulillah abdi kelas 4 keluar ti bumi nepi ka tamat jadi tukang sarjana dibekalan ku si emak beas 3 kilo duit 30.000 beres nepi ka jadi sarjana tuh hebat pan cek rodiahnya asli aja kan teh baju dina kardus tak mama ada jelema teu boga kan pekerjaan abdi teh Ibu pekerjaan mulia tukang ngaramet bapak tukang kuli macu abdi keueuh hayang masantren punya cek mak hampura teh keur mah abdi mah jalmina tara ka mana-mana da urang lembur alhamdulillah salila di kobong teh teu pernah dilongok tapi abdi kusabab didoakan kudu jadi indung maka alhamdulillah berkah bertambah-tambah matak dugi ka ayeuna para kiai mah nu kenal ka abdi sok bari ngusapan cenah kana buuk abdi da jabrig meureun
sing beki getol ngaduakeun kanu jadi indung sanajan indung maneh geus eueuh dalamun ieu mah aya keneh beureun teu bungaheun mah nempo maneh geus napak ari abdi baheula ngapung gitu menang petekal petekil perih nu kentel pejit kuruc cileuh nama inung sia mata kami mah tos dikitukeun mah leuleus ku bagian fatwa MUI kan terangan cicing abdi mah siga buruk menang ngapung mata awas lamun bedegong sing kamunya ke indung bapak maneh siap komandan jaga betul-betulnya. Alhamdulillah Ibu. Jadi teman-teman semuanya ada yang saya cintai. Sok ciptakan baiti jannati rumahku adalah surgaku. Sing siapa pahit sama manis babarengan dan rumah tangga memoal salilana senang gogoda dodoja pasti aya. Tetapi ketika kita sabar babarengan tawakal babarengan insyaallah hidup kita akan barokah. Karasaku abdi ibunya bojo abdi cenah keturunan teas, abdi keturunan tegaduh. Tapi ketika kita bersama-sama menciptakan rumah tangga yang harmonis, alhamdulillah tarapan saya jarang komo masalah rosiko, keun meureun masalah budak mah. Da eta mah gara-gara dua nananya teu jadi masalah. Eta we nu tiasa didugikeun ku sim kuring margi picarioseunana tos nya. Nu kaduana panganten teh mending geus cepal meureun socana nya. Kemudian ngaji masuk ke serangku 5L kasar cangke ke ningal sangu menisul. Itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Hapunten para kiai, hapunten para ajengan, niat mas saya abdi teh dongkap ka dieu teh hoyong nambihan guru, hoyong nambihan ilmu, hoyong nambihan wargi. Tapi kanyaho abdi, ilmu abdi, sikap jeung sifat abdi siga kieu mudah-mudahan teu ngirangan kautamian silaturahmi abdi ka bali dieu. Nu larasna ti Allah, nu lepatna tina kabodohan sim kuring, nu masih kene kaukur ku umur kawawa ku katiasa, sakitu nu kapihatur, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.